Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra saparantosna carita anu kamari rengse atanapi tamat. Ngawitan dinten ayeuna urang ngagarap carita nu anyar. Sok sanaos ieu carita teh aya di antawisna mitra dangu anu parantos uninga kana eusining carita anu bade digarap ku Mang Barna minangka mulangkeun deui katineng kana carita-carita Sunda nu dikarang ku Ki Leuksa. Janten ayeuna teh masih keneh ngagarap carita Sunda karangan Ki Leuksa kalayan judul Samagaha di Cempala karangan Ki Leuksa. Nyangageun mitra Samagaha di Cempala sumangga urang kawitan dinten ayeuna. Sok kabarayun sadayana. Sakada pula mitra kaum dangu satacan diteraskeun aya bewara ti Mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB bahan tina katun Kombed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L. Tangan panjang sareng ponok. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga-SMS we atanapi WA ka 0885579850. Aduh nuhun, naon cenah MDMB teh mitra dongeng Mang Barna. Kaosna sae mitra mangga. Mohon keneh wayahna aya gambar Mang kitu nya. Mangga tiasa pesen. Hatur nuhun. Kotoplak sada sapatu kuda anu ditegarkeun. Malah kadenge ngahiem patemalan pasti kuda teh leuwih ti hiji. Jalan desa ngabulungbung, jalan nu geus matuh sok diliwatan ku para menak ponggawa nagara. Ngaliwatan lemur-lemur padesaan nu kaereh ku nagri Cempala. Harita ge kitu, saabruhan ponggawa karajaan ngaliwat ka eta desa, tarumpak kuda bangun gagah, pakaian hurung herang, pedang ngangsar sikepna gagah bikasieun pi kaserabeun. Reg nu pangheulana eureun luak liuk ka kenca jeung ka katuhu. Nitenan kaayaan di eta tempat. Nu sejena ge eureun suku kuda ting jarengkat huluna dangah kadali ditarik ku nu tumpakna. Teu aya nu nyarita, teu aya anu nyowara. Tegung silila geus maju deui. Plok-plakna sora sapatu kuda mata kuaas beuki lila beuki jauh. Bertek kudana lumpat ninggalekeun lemur eta. Kocap di hiji tempat. Sisi jalan aya wangunan leutik. Pantes disebut garduh. Paranti ronda ngajaga keamanan lemur. Didinya aya hiji jalma nangtung ajeg. Beungeutna melong ka ponggawa nu karek kelar ngaliwat. Ngarenghap narik napas jero. Geus kitu ngomong sorangan. Moal salah tangtuna ge eta teh para ponggawa karajaan anu keur ngaronda eusining nagri. Pikaresepeun, pikabitaeun mun aing jadi ponggawa hirup teh moal kieu-kieu teuing jigana. Kitu ceuk eta jalma terus diuk ngabaheuhai pikiran kumalayang nyawang kanu can puguh karuhan ngawawaas mun manehna jadi menak nagara. Angin leutik ngahiliwir nebakana tetanggalan.
Dauna pating arulang tinggal rupai kawas nu ngajak miang. Sorakna pating korosak pating keresek. Kawas nu ngucap pileleyan. Jalma-jalma urang desa. Jongjon digarawe sacabakna. Arusaha nyiar pangupa jiwa. Nu dagang, nu tani, nu kula-kuli tegalider kabeh jongjon. Ari sabab Nagri Cempala kasohor aman tur subur. Nu dagang sarenang, nu tani marukti, nu kuli senang hati. Hurip Gusti waras abdi, nagara aman raharja, sepi paling tobong rampog kitu carek paribasa. Nu jadi anggehan, nu jadi gunung pananggehan, taya deui iwati Ratu Anom Prabu Jakalara. Nu kakocap wijaksana adil sarta udi asih kanu leutik nyaah kasasama dipikaserab ku para raja dipikasieun ku musuh dipiasih ku sakumna eusi nagri. Ratu Anom Jakalara geus hasil ngolah nagara ngaheuyeuh dayeuh ngamajukeun masyarakat sakumna tepika bisa ngaronyat tina sagala rupana. Sabab papayung nagarana memang lain si itu si eta, tapi Ratu Agung terusing ratu, Raja Wijaksana terah kusumah, nu asak didikan, sampurna dinawarahan, asuhan pandita sanggabuana, nu kakocap pandita leuwih. Kitu kaayaan eta desa nu aya di jero wilayah Nagri Cempala. Kocap deui jalma anu tadi nu keur ngahuleng sorangan. Kawas aya anu didagoan. Liuk deui nempoan ka jalan matak nyeri beuheung sosongeteun. Sakapeung ngarahuh, sakapeung nepak ping-ping bangun jengkel. Jung nangtung gek biuk katempona taya pisan kateng terman. Nah ki ade lila teu heuing. Kamana losna wayah kieu caraya datang. Palang siang kamalinaan. Pohokana janji jeung tujuan. Cek eta jalma sing horeng bener manehna teh keur aya nu didagoan. Ari dedeganana eta jalma waweg jangkung buukna gondrong kumisna rogok. Pakaian basajan katara urang desa, urang lemur pasisian. Teu mawa pakarang, teu mawa naon-naon. Estu lengoh teu boga bana. Sorot panona seukeut bangun galak, rancingeus jeung bangun loba kasieun. Tina ku jengkel, alatan anu ditungguan teu aya datang. Manehna amek jeung pusing jung nangtung. Hiuk cebrod dihanggar duh teh ditonyok sataker tanaga. Jadol teh sia. Pokna bade kekepengan, leungeuna nyerieun. Gek diuk bari nguringis, peureup katuhu ditiupan karasa asa linu. Ayeuna karek sadar yen manehna teh ngan ukur boga nafsu jeung amarah. Ari kakuatan teu bisa diandalkeun. Aran jadah. Nya kamana wawalak teh atuh. Aing geus kesel nungguan ku malamun rona kerajaan datang deui. Alamat bakal cilaka. Pokna kukulutus bari rarat-reret nempoan jalan susuganan adina datang. Tapi anger can aya kalemeng-kalemengna acan. Tungtungna eta jalma teh ngagoler dina palupuh. Napasna ngahegak amek kapegung. Panona molotot neuteup lalangit. Pikiran kumalayang deui nyawang kanu anggang. Ngalamun kanu jauh nyipta-nyipta anu bakal kaalaman. Waktu terus nyerelek teu karasa panon poe geus tunggang gunung, hawa geus robah,
di jalan loba anu ngaliwat nu balik di pagawean. Aya nu nanggung suluh, nanggung jukut, aya oge nu nungtun domba bari dituturkeun anjing. Manuk recet di sarada, angin leutik ngahiliwir. Kaayaan lemur estu ayem tentrem taya kuciwan. Pantes mun urang desa ngarasa betah, ngarasa nineng, teu hayang incah bali lahan, teu hayang pinah ka kota. Da di desa ge geus manggih katentreman. Nya dina kaayaan kitu, kurutak aya nu datang. Dadegan teu pati jauh jeung anu nungguan dea, ngan ieu mah buukna ponok. Keuretan beungeutna hampir sarua, dedegan jeung potongan awaknya kitu keneh. Mana horeng adina dea anu keur ditungguan ti isu. Kenaon make bantog sia? Kagok deuleu. Geus burit kakara datang pasti mana heula atuh sia teh, hah? Nunungguan amak kalah nyungkun bari molotot. Tapi adina kawas geus apal kana adat nu jadi dulur. Teu ieu kaget. Ngadenge anu kukuleuteus teh. Kalah gek diuk. Terus ngusap beungeut ret kalanceukna. Kak, kunaon ngusapan wae leungeun? Nyeri sia deuleu. Nyeri kunaon? Diseureud Bang Bara, Kak? Nyeri kunaon sia. Belet. Lain diseureud Bang Bara sia deuleu. Tapi aing dia nanyok teh hang. Oh, kutaan. Adina kalah seuri. Tanggah semungahina kalanceukna. Nya puguh lanceukna meni buncelik teu antaparah deui wal peurupna diasupkeun kana sungut adina anu keur calangap seseurian. Beb jempe panona buncelik. Sok. Seuri deui sia, sok seuri. Lanceukna molotot bari ka kerot. Adina ngepeskeun leungeun lanceukna, terus ngusap bibir. Pok ngomong kalayan tenang jeung daria. Kak, ulah amak-amakan wae atuh Kak dengekeun. Uing rek ngomong. Rek laporan ka Aka. Pok sia. Gar ngomong. Kumaha hasilna? Desa aman. Jalemana sarenang. Unggal imah Kak rata-rata arisian. Ngan di antarana aya anu leuwih kanal duitna. Buncir leuitna ngaranna teh Durgali. Eta teh bandar sagala rupa. Sudagar kahot, loba emasna, loba intena. Ceuk adina. Sing horeng eta adina teh tas nalungtik kaayaan eta desa. Lanceukna nu katelah kalah hideung. Harita teh ungut-ungutan. Ngarti kana laporan ti adina nu katelah kala biru. Bunga nampak laporan kitu teh sabab geus kasawang ti hasileunana geus kacipta baris mucekil bebeunanganana. Kumaha Kak? Iraha mitemayan. Naha ayeuna atawa iraha? Ceuk kala biru nu jadi adina. Bangun nu geus teu sabar hayang geura prak ngaranyah lemur. Mana horeng eta dua jalma teh baroga niat teu bener. Da teu boga pacabakan anu matuh jeung teu kapaluruh teuing ti mana asalna. Eueuh nu nyaho. Biru. Teu gampang migawe kitu teh euy. Kudu asak mikir supaya tetep salamet. Bari hasilna mucekil. Nah, akabet borangan teuing geuning. Lain borangan sia, tapi uteuk kudu dipake. Desa ieu kasohor aman. Kasohor loba sudagarna. Loba nu beungharna. Tah, ku sohor-sohorna. Tapi kapeto jadi desa contoh. Desa juara. Desa taladan menang hadiah ti nagara.
jadi bahan pamujian sausi negeri. Aku ayana kitu ieu desa nya ka ieu desa jadi mineng loba menak, loba ponggawa negara anu datang ngarona kaayaan ieu desa. Cekalah hideung bari pepeta nerangkeun kaayaan eta desa. Naon istimewana ieu desa teh tapi ke naon istimewana ieu desa tapi ka pinuji kitu Kak? Biru maneh mah belet desa ieu rahayatna ngahiji babarengan sabeungkeutan. Saluyu sabilulungan gawe bareng gotong royong, giat ngawangun teu paanel-anel jeung teu gumantung ka pamarentah. Sabab boga kahayang sorangan bari daek ikhtiar tapi ka hasil sagala cita-citana. Nu matak teu aneh, nu tadi marukti nu dagang sarenang, tukang kuli senang hati, sepi paling towong rampog, ieu teh tayalian hasil tina gawe babarengan antara rakyat jeung pamimpinna. Kitu tah Biru. Ceuk kalah hideung kawas nu geus apal pisan kana kabiasaan urang dinya. Terus kumaha tuh niat urang Kak? Namun tulus ngalasan di dieu nya pan urang teh loba pangabutuh Kak. Hayang dahar ngeunah, hayang baju alus, hayang imah wabag sedengkeun usaha teu boga. Lain moal tulus. Tapi kudu mikir heula. Kumaha carana supaya laukna beunang bari caina tetep herang. Hasil bari teu matak cilaka. Kitu maksud teh. Cik kumaha tuh? Akarek nanya. Ari kabiasaan si Durgali kumaha? Kieu Kak, isuk-isuk ini pabeberang datang tengah poe sok loba semah. Wanci asar rada jempling, bada magrib rame deui sok loba anu ngadon ulin bari ngobrol barang dahar. Wah rupa-rupa we. Tah kira-kira wanci sareureut budak, semah baralik, di imah teh jempling. Ceuk kala Biru nu ditugaskeun nitenan urang desa. Boga badega adawan henteu jeung deui sabaraha urang nu di imah. Sabaraha pantona, sabaraha janelana bogaeun anjing galak adawan henteu. Pagerna pager kuat atawa kumaha. Boga badega saurang lalaki geus kolot. Si imah opatan si Durgali jeung pamajikanana, anakna 2 lalaki unggul can dewasa. Janelana teuing sabaraha teu nyaho, pantona teu kungsi milang, ngan ari pager mah nyaho, pager awi dianyamkeun, pakarangan lega, loba papelakan. Kala hideung ngahuleng ngadenge kitu teh. Tarangna kerung panon melong kanu jauh kawas anu keur mikir. Bari nyipta-nyipta kaayaan di imah Ki Durgali nu keur disawalakeun ayeuna. Kala Biru nyarane kana bilik panona rutret ka kenca jeung ka katuhu. Sakapeung melong ka jalan. Hari beuteung karasa lapar, ti isuk can kararaban sangu. Karek manggih sampeu atah basa tadi tengah poe. Lila-lila kala hideung ngomong deui, Biru. Urang teu kudu balik heula. Geus we cicing di dieu peuting engke urang usaha. Peuting ieu peuting munggaran urang duaan diajar usaha. Keur neangan pagupajiwa. Hayu kuring satuju. Tapi wayah kumaha initna jeung deui ulah cicing di dieu Kak. Da ieu mah parantirona. Mun aya nu nyahoeun ka urang celaka matak gejed. Kahareupna. Kitu tah. Hayu. Urang pindah neangan panyumputan anu buni. Engke lamun geus tepi kana waktuna urang kaluar. Hayu. Kumaha ka we? Geus kitu mah atuh jung duanana nangtung teu ngaromong deui. Terus lalempang ninggalkeun gardu rona. Lempang muru ka hiji tempat anu dianggap aman ku kala hideung jeung kala Biru. 2 jalma adi lanceuk nu sarua boga tekad anu jahat rek ngaranyah lemurna Durgali. Berang kasilih ku peuting. Cahaya layung geus pareum jangjang peuting meber.
nyimutan buana panca tengah. Akibatna poek mongkleng buta rajin, hawa tiis angin ngahiliwir. Gaang jeung jangkrik reang di sarada, lalai badot tingkalayang nyameran rametuk. Kirawanci sareureut kolot, kalemur pamatuhan Kidur Gali. Nu katelah desa Mancala, aya 2 kalangkang hideung pating juring kang lempang di jalan heureut. Pungkal pengkol bangun anu geus apal pisan, teu nyasab teu nyalahan, da geus apal ti beurangna. Dangdaunan pating korosak ketebak angin, cihcir jeung simet di sarada patemalan. Mapaesan kaayaan peuting anu sepi jempling. Langit ngadadak kawas nu amek poek cakweum teu aya bentang hiji-hiji acan. Komo bulan mah teu temong pisan. Kaayaan kitu teh nguntungkeun keur 2 jalma nu boga niat jahat. Nu tayalian Iwati Kalahideung jeung Kalabiru, nu harita geus ting juring kang di tengah lembur. Di parapatan reg 2 anak eureun, Kalabiru luak rieuk, Kalahideung ngajandeng bari waspada bisi aya rona nu manggihan. Tapi tetela aman, teu aya pi kahariwangan. Ayo maju deui. Ka mana jalanna? Cek Kalahideung. Ka dieu Kak. Da aya solokan. Kade bisi ti poros. Cek Kalabiru bari terus lempang deui. Juringkang 2 anana lempang ngadeuketan ka imah Ki Gundali. Tegung silila jog anyog gahareupeun imahna. Reg 2 anana eureun, kaayaan anger cara tadi jempling nu kadenge ukur sora sasatoan nu sok disada beuting. Alus geus hares. Buktina jempe. Nam, maneh teh heula rek asup ka jalan mana? Ruag heula panto pagar Kak. Bisi aya naon-naon supaya babari. Sia mah kalah nita atuh. Sok kumaneh. Cek Kalahideung nyentak LDET kapaksa. Kalabiru digawe sorangan, hatena rada amek tapi teu wani baha. Da jeung nyana manehna nu geus apal sabab beurangna kungsi netenan kadinya. Teu kungsi lila panto pager pakarangan geus beunang dilaan, terus dijauhkeun. Blus ka pakarangan lalempang kalayan ati-ati. Teu galideur teu aya kasieun, sabab geus asak badami. Asup kudu ti dieu, bijil ti ditu mun aya naon-naon lumpat ka dieu jeung sajabana kabeh geus asak badami. Serog ka sisi imah, leungeun Kalabiru rumpu rampa nyasar janela, ceg karampa keuseuweul ngabijilkeun alat, reket-reket asana teh lalaunan. Tapi teu burung kadenge da puguh dina kaayaan peuting anu jempling. Berai janela muka, cahaya damar mawur kaluar, Kalabiru jeung Kalahideung waspada. Memeh unggah luak liuk heula, bisi aya pibahayaeun. Tapi tetela aman. Kalacat Kalabiru teh unggah hati heula, bus ka kamar Kalacat Kalahideung nuturkeun. Blus ka jero, ari breh bet meneran ka kamar kosong, eueuh nu sare di dinya mah. Tapi ari ranjang mah aya, lengkep jeung kasur bantal. Si Kidur Gali di mana hesna? Cek Kalahideung. Kamar itu meureun. Hayu urang ka ditu. Cek Kalabiru tuluy tingkat tayep bari nyakal pakarang. Blus atuh ka kamar Kidur Gali. Breh katara sidik pisan.
nuker sare bangun nikmat ngagebrak bari kerek kala biru jeung kala hideung silih reret geus kitu ting arungeuk tanda satuju gajelengkak beheung Kidur Gali dicekek pamajikanana dicerek ku kala biru adu puguh nu sare teh ting kurubug teu bisa nyawara da langsung dicerek beheung. Manang Lebas, kami mau tanya Pak, kami butuh harta. Kala biru nyentak ka pamajikan Kidur Gali bari didedetkeun kana angel. Pamajikan Kidur Gali teu bisa naon-naon. Iwati molotot bari ngadeg-deg asa dina pangimpian. Heukeur ti brasare ujug-ujug aya anu nyekek. Kidur Gali sarua reuas, teu bisa naon-naon. Iwati ngahenen nurut kana kahayang kala hideung. Mana kunci lemari? Tuduhkeun tempat duit jeung emas. Ceuk kala hideung ka Kidur Gali nu can kumpul lelembutanana. Kidur Gali teu ngomong tapi geus ngarti kana maksud jeung tujuan semah nu teu dionang. Teu mikirkeun harta banda, nu dipikir teh kasalametan jiwa. Kidur Gali nunjuk kana lomari nu aya di pojok kamar. Kala hideung seuri, ret ka adina. Ieu manggeluk. Barogod heuleuy. Kunci lomari cokot supaya laluasa. Kala biru ungeuk, ret ka kenca, ret ka katuhu, eueuh tambang, eueuh anu bisa dipake nalian pribumi. Tapi ret kana karemong kala biru teu eleh akal. Leungeun pamajikan Kidur Gali ditalian ku karemong, dicangcang kana tihang ranyang, Kidur Gali nya kitu dibarogod ku samping sarta sungutna dicocokan ku lamak. Kalayan teu loba micieun waktu. Kala hideung jeung kala biru ngagaradah eusi lomari. Kaparengan teu dikunci. Nu di kamar mah atuh babari pisan diubrak-abrikna kunci lomari sejen aya di dinya. Puguh we kala biru jeung kala hideung atoheun pisan. Ngan hanyakal tina atoh teuing jadi gagabah. Onggoh samemehna geus tatan-tatan. Sarta geus nyahoyen di imah teh lain duaan, tapi opatan jeung anak-anakna. Tapi teu kaingetkeun kalah pahibut we ngabongkar lomari. Diudulkeun eusina neangan duit jeung emas katut barang-barang sejena nu gede pangajina. Nya dina kaayaan kitu, anak Kidur Gali nu sare di kamar tukang aya nu lilir ngulisik terus cengkat. Sirahna dengdek, kaget ngadenge nu brug-breg di tengah imah. Terus ngageuingkeun lanceukna. Korejat lanceukna hudang. Duaan ngaharuleng, ngadedengekeun anu nyurigakeun. Tuluy tingkat tayep turun tina ranjang, noong tina hordeng. Barang breh sidik aya nu ting juringkang duaan, ngaburak-barik lomari. Garong, celaka ya garong. Cek anak Kidur Gali ngarewos ka adina. Tapi teu gugup ret kana kokol awi anu ngagantung dina paku. Teu antaparah deui kokol teh dijewang terus ditihtirkeun satarikna. Puguh kaayaan anu tadi jembling ngadadak ganeng ku suara kokol. Tekung silila aya anu nemalan ti imah tatanggana. Terus ratok ti unggal imah. Tungtungna der salalemur narakolan kohkol awi. Gebeg kala biru jeung kala hideung ngarenyag reuas anu taya papadana. Reg duanana eureun ting rarenyag ting raringeuh. Panon molotot napas ngahegak. Celaka bahaya ya. Cekala biru bari luncat ngadeuketan janela.
kalah hideung ge gugup cul pagawean muru kana janela. Ulah loba omong, ayo nit bisi cilaka. Cek kalah hideung bari terus turun tina janela dituturkeun ku adina. Jerut-jerut duanana ge jerut-jerut duanana kapipir imah memeh lempang luak lieu heula red ka kenca, red ka katuhu terus lempang rusuh muru ka hareup. Burang-bang lumpat napas ngahegak jajantung ratu. Barang tepi ka jalan. Dihareup kadenge sorak kohkol mani ganeng. Balicet malik ber ka kenca salungkar salingker kanu poek. Gok jeung jelema saabrulan bari ratok narakolan kohkol. Balicet mengkol deui. Cilaka jelema geus tarurun di mana yeuh? Cek kalah hideung. Cager pohara mitra hanya kal kabujeng neng nong. Rupina dinten ayeuna seri kahiji cekap dugi ka dieu heula insyaallah enyi urang teraskeun dina seri anu kadua. Hapunten samudae kalepatan nuhun kana paratosanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.